Syukurkan agung ya Allah pangraksa jagat ngirim biji tangis cisim ngamprong nasilan tangan yang huncar di juru negeri bilang laku esi hari-hari jeung karep naler ngidul penentasan rawayan aing-aingan bihang tebi lalampahan lalakon panjang cacahan paboro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan jeung lain nenden Rusia tebuni lebah amparan sarakan Tanjung gugur sirung pangangunan kantu cukut perempulas dunya dikorok kapanggang garing berembes kisang berem getih pamuhalan kulit pati Badak pamalang teh putra Perebu Munding Malati jeung putri gelis Aci Malati. Perebu Munding Malati nyaeta lanceukna Kasep Munding Sanggawati putra mahkota Pajajaran anu rek ngelana nalika badak pamalang masih aya dina kandungan indungna sarta umurna sabulan dina kandungan. Nalika badak pamalang dilahirkeun eta nembungkeun abnormalitas mujizat. Kahiji anjeunna teu dilahirkeun ku getih jeung cairan sejen. Kadua anjeunna lemes pisan jeung Kasep. Katilu anjeunna teu gaduh wujud. Dina yuswa 3 dinten anjeunna pikeun ngaran indungna gelis Aci Malati berturut-turut merengaran Perebu Kalang Kindang tuluy Perebu Gelang Rarang. Anjeunna masih ceurik keneh kitu oge nalika dukun merengaran Perebu Sanggaruling. Papana Perebu Munding Malati meureun kitu sabab keheul jeung ambek-ambekan nyandak orok anu teu dingaranan tuluy ditajong. Tajonganana kacida kuatna orokna ngambang di awang-awang tuluy ngageleser kahandap nempel di nadahan kembang campaka. Ti kahyangan nyaeta ti gedung Sang Hyang Nunggal para nunenda lungsur nyandak orok bari ngaguru. Lagu-lagu anu ditembangkeun ngandung piwurup di antarana ngeunaan jumlah tahun, windu, bulan jeung poe. 7 poe kudu dihijikeun ngahiji jeung orok. Sagedengeun ti eta nenenda ngarep-ngarep eta orok teh jadi lalaki nu gagah, jadi lalaki nu jadi langit jeung jagat raya jeung mere ngaran badak pamalang. Ngadangu ngaran nenenda ti kahyangan orok nu teu eureun-eureun ceurik jempe tuluy sare nyerengeh dina gagang kembang campaka warna-warni. Aya manuk Garuda raksasa teu aya buluna neangan dahareun ka tempat litu. Ieu manuk Garuda teh piaraan Demang Patih Naga Bali, bangsawan ti bumi Nusa Bali. Manuk Garuda datang ka dinya neangan dahareun. Sabab sato di Nusa Bali sorangan geus dihakan ku sorangan jeung anakna. Kaditu ka dieu teh niat-niat kadaharan. Sasatoan komo deui manusa. Sabab dudunganana ngidinan ngadahar manusa. Salila manehna lain warga Nusa Bali, badak pamalang anu masih orok kapanggih. Tuluy dibawa ka Nusa Bali, tuluy dibikeun ka manuk Garuda. Ku
Kukituna salila 8 bulan badak pamalang cicing dina beteng anak Garuda. Hiji waktu eta keluar ngaliwatan dubur manuk Garuda anu maot ku sabab eta. Anjeunna oge junon maehan indungna. Ku sabab sayang manuk Garuda aya dina dahan tangkal beringin anu nuju ka kebon kembang. Badak pamalang turun ka kebon kembang. Anjeunna ulin di kebon kembang nepi ka kebon kembangna rusak. Nu boga kebon kembang Putri Lenggang Kencana adi Demang Patih Nagabali keur neangan jelema nu ngaruksak kebon kembangna. Nalika mendakan badak pamalang, anjeunna mika nyaah ka budak leutik eta sareng ngajemput sareng ngarawat anjeunna ka layang sayang. Sanajan disumputkeun akhirna ayana badak pamalang kapanggih jeung kapanggihku Demang Patih Nagabali. Demang Patih Nagabali mutuskeun pikeun maehan badak pamalang sabab manehna nyangka yen badak pamalang teh urang deungeun jeung bakal ngahancurkeun bangsa Nusa Bali. Ku kituna badak pamalang diteunggel dina tihang baja tapi orokna teu digebruskeun, malah menta dibantingkeun sabab dina pamadeganana mah tajonganana teu kuat. Sang Demang Patih Nagabali tuluy ditempa ku palu besi, handapeun plat baja, alat tempat teh bener-bener remuk jeung badak pamalang menta diurut leuwih kuat. Akhirna Demang Patih Nagabali kaburu sieun badak pamalang keur neangan indung angkatna Putri Lenggang Kencana. Kusabab hanjelu indung angkatna bunuh diri ku cara lungsur ka curug menta badak pamalang permata anjing anu diciptakeun nyalira. Putri Lenggang Kencana dihirupkeun deui ngalewatan kakuatan gaibna, tuluy balik deui ka kaputren Lenggang Kencana. Kusabab pamentana badak pamalang dibere batur ulin nyaeta hayam sakti anu ngaranna Kentri Haji Malang Dewa. Hayam ieu bisa ngomong dati hayam ieu badak pamalang diajarian di Nusa Bali aya bangsawan asing anu dibuih ku pamarentah Naga Nusa Bali. Badak pamalang miwarang Kentri dibawa ka penjara.